Mana ladang doma? Oh si Mbak, kunaon si Mbak teh? Asal riba ya. Oh si Mbak eta mah euy sok rame. Oh jeung si Mbak tetangga eta mah rame ka ditu ka dieu nih cingcang-cingcang ya. Aktif si Mbak eta mah dagang seblak naon atawa kumaha? Ai kitu aya naon jeung si Mbak teh? Lain si Mbak. Mana ladang doma aya pangabutuh? Labu. Astagfirullah, ada sih pantes rek labu gede cunggang singleung gitu. Labu di mana cenah make labu? Lain bet labu abah, minta ladang doma ik meuli gamis. Oh, diajar ngalais tuh. Ayo. Astagfirullahaladzim. Geus kabayang jeung si Mbak mah kitu kas alabatan lalaki atuh dah, make jeung diajar ngalais non teh ada kudu naik ngalais pantes rek labu oge atuh dah. Terlalu aktif si Mbak mah. Ayo merenung itu parah mana nu semplakna teh. Rag-rag tina naon atuh keur eta keur naik ti luhur tina tambang keur ngalais. Kumaha rag-rag labuna teh? Lain atawa dihandap keneh aduh aing ngapaur si Mbak mah sagala teh ieu nya. Lain keur ngalais, abah minta duit. Keur meuli gamis. Oh, ngalais atuh dah ngalais bala urang ge lalaki teh daek. Euy aduh aing mah. Nama tuh longok ieu bisi kumaonam. Dipenta pangabutuh teh hararese abang-abang jeung saliwangnya.